upami tos gitu atau saya dipungkas naon anu dititipkeun ku Kanjeng Sunan Kalijaga Sunan Gunung Jati ngan dua nitip tajuk lan pakir jadi kuring unggal poe nguruskeun naon dah jadi anggota DPR rapat wae mah dateng ngeunaheun aing sok nunutan tukang gadah gidik cina rapat na asep ada galak di DPR nanti tepi ka ieu nanti anger unggal poe kudu aya jelema miskin nu kasalametkeun minimal 3 lamun 3 kan lumayan satahun hampir aya 1000 nah lamun dianggarkeun memperbaiki rumah rakyat miskin 1000 ada teh 1000 tetepi ka 1000 kusorangan bisa tepi ka 1000 terus di mana duitna jelema nu sok barang bere teu pernah parar rezekina eureun jadi bupati jadi anggota DPR mah gajihna ge leutik sabaraha dibere kuring rezeki ku saha ku YouTube gaya aing wah poe tiap bulan aing nabi mah bude pong disebutkeun bisi ngeurewas bikeun kabeh terus alhamdulillah kasakorakeun barudak nu di perguruan tinggi nu nyieun imah hampir unggal poe alhamdulillah tong diteruskeun deui ka dituna bising jadi gosip